seueur nyelana sok selalu di dieu kade sakedak sadik nyela sakedak nyela tarah nyela ulah diturut eta kadang-kadang ayeuna mah kadang-kadang ngalakuman sok kikieuan kadang seueur nyelana ngalakuman bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi patepang paampak deui sareng sini kuring muslim Garut. Mangga saatan nonton, like heula, subscribe, sareng share. Wilujeng nonton. Bismillahirrahmanirrahim. Nyata urang tempat di seueur urang bujanana tapi loba urang sawadeunana kitu eta lain kali kembali ka diri masing-masingnya nah urang geus mampu ngajaga ariksa terutama di sakurang kudu mampu ngajaga gitu maka dia kudu ulah gitu teh nyaeta mahazin mahinim mimna masyahid hartina jadinya jalma anu sok seueur nyelana sok selalu di dieu kade sakedak sadik nyela sakedak nyela tarah nyela ulah diturut eta kadang-kadang ayeuna mah kadang-kadang ngalakuman sok kikieuan kadang seueur nyelana ngalakuman bahasana pamaosan tapi teu sakedik eta anu dicaritakeun nyela we ka batu aya nu kitu aya Sehingga gitu kade tapi ngalakungan pangaosan ngalakungan pengajian ngalakungan nyaeta contoh kasaya dina lingkungan kasaya tapi itu sekedik eta lingkungan dijieun tawon kadang-kadang ngalakungan pangaosan ngalakungan nyaeta pengajian teu sakedik nyaeta nyelaba batu begini ada ulah diturut cek Allah ulah diturut itu teh ya itu kade seperti itu ulah anu seueur nyela sakedak sadik nyela batu begini berarti eta teh bisa ngajaga ariksa lisana bila bisa ngajaga ariksa lisana ngalakuman anu name paur cilaka diri kita karasa teh ya teh nya karasa teh raos we eta teh padahal mah eta teh mata ilaka mana ada yang ulang dulu